Aduh, ampun. Udah dilakian makan main orang itu jadi musuh. Hari gitu, saya nama mana, ayo nak jadi musuh wing. Ayo nama sana, kurang aku begaan patinang tukar nasib. Sok tidak naon. Benar mana tega lara? Tega. Oh syukur. Kalau matnya lamun uing eleh pangangoskeun masjid. Naon? Uing teh keur ngabangun masjid. Karunya ka masyarakat tidinya geus sok. Salat teh tina golodog we karunya. Iya. Hari naonana masjid teh kenteng nu can aya ge. Cacik deui teu loba. Kenteng. Kasya-kasya we jeung reng. Paku. Pamikul. Ai semen mah aya ngan belieun. Bata aya di Cikawung. Geus aya geus kabeuli nyeta acan. Ai kaca mah meureun aya kaca, tak kaca we. Aya eta oge di warung mah. Di Batria. Ganti batu ku kaca-kaca. Tong heureuy itu soal ibadah. Itu ai eta mah keusik mah laeun. Jualungan. Oh can aya pisan ieu teh. Yen mata kana joge. Ai tanahna sabaraha tumbak, tanahna teh can aya nu merek deui. Kitu. Aya eta oge gigireun teh nganu batur can dibikeun. Ya, kawan. Sapajang kuring aya di Alengkata ieu nu 5 hektar ieu teh. Tah. Aduh. Ieu teh nu maneh eta teh nu 5 hektar teh nu saha atuh nu kuring. Atuh eta we anu sisi jalan tungtung belah ditu 100 tumbak mah. Pek wae ke urang bebeja heula ka bogana. Goblok ya. Itu bodoh si dalam we. Ya, ada yang ketipu wae ku saudara ya. Gue saya 1,5 juta duit di olo. Usaha. Nya cenah pajarkeun teh urang meuli bata. Ya song dibikeun. Dibelikeun eta oge bata. Bata naon batagor. Atuh beak we dihakan. Itu karunya nya. Da di kuring oge geus ai masjid mah geus jadi kuring oge. Masjid naon? Da kuring teh DKM. Masjid naon di dinya? Masjid kuring barokah. Sabab tetangga kuring belah kidul Istiqomah. Ai di dinya naon? Masjid teh tangge mah kuring mah. Ti ayeuna keneh we ngaranana naon? Allah cenah geus nyeta atuh kumaha atuh ieu nya. Aduh. Sering atuh panginten ke masjid. Nyata ayeuna teh kuring teh diudag-udag ku sakampung. Naon? Kuring diudag-udag ku sakampung. Nah, apa nu kuring teh jadi DKM? Heeh. Tukang adan ongko. Heeh. Tuluy tah harita teh dina bulan puasa. Dina bulan puasa teh kuring teh sare. Di mana di masjid teh saeunggeusna salat ieu asar. Ai lilir geus poek, ai sugan dewek magrib. Jo celengkeung dewek teh adan. Cetrek kana pangeras suara. Heeh. Doa ada juga Allahu Akbar. Bari adan ngareret kana jam dingding. Karek jam 5, ruas tak kuring oge. Ulu atuh kumaha bararuka tak kabeh. Salamur eta balalocor. Waduh, atuh ngeunah urang dahar. Lain ngeunah. Bata puasa.
atuh pada hamun balikan deui kumaha oh ya daya mah keur latihan jadi kitu keur henteu ai beureunan marahna teh nempok kana jam deui lain di udag-udag kuring teh tah tidinya kuring teh mung ka masjid deui teh trauma matak nempok masjid teh waduh reuasna taku kuring oge kamalina ngobrol teh panegelut ingat kira-kira na wanian mana kawin atau uing ke mana wanian teu eta kumaha di dinya hayangnya ho ada kuring mah tugas ieu teh cing sok atuh perlu mah tuh kurang reogan ya hayang dipilih kurang ngegelut oge supaya gairah ada orang menggelut seni kelanan tegenah teh da ceuli heula na ngadenge atuh kanu kitu mah da geunah atuh da kudu geunah kana ceuli teh balik itu tak kitu kompak teh kumaha ayak-ayakan naon atuh da kuring hayang ditabeuhan mu mah jempling-jempling teh mah Ari beletuk teh kana beungeus si kasebelan. Dihaja eta mah. Hayang puas. Kuring mah datang sa teh ka dieu aya lagu nu teu ngeunah we tadi. Naon maksudna teh nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh? Islam. Geuning teu nungtun onta. Dari Arab. Oh, dari Saudi Arabia ieu teh. Aduh. Nuhun. Weh. Bangsa mana teu injo? Iran juga nama. Atawati Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami Islam. Sami. Geuning teu mawa kenceleng. Geus beres. Da masjidna ge atos-atos. Oh atosnya atos. Tos rengse ngalihan tos dinamian Masjid Al Barokah. Al Barokah. Wah, nyaka saya mah. Naon? Nah, sami kitu nuju ngawangun masjidnya. Masjid naon? Al Barokah Anggus. Awan nu mere deuleu samaina oge di wing mah.
pada redit jelema teh. Nah, keur ibadah make pedih segala. Kau nu rek dibawa paeh begitu. Bade ka mana teh bulan sareng titihap mana? Kelanan ai ngaran Arjuna teh nu mana? Ngaran Arjuna yang mana? Saya pengen tahu namanya Arjuna yang mana. Oh, ini Arjuna nih. Ya. Wah, bahagia euy. Aing bakal dapat hadiah kalau saya bisa membunuh namanya Arjuna. Oh, betul. Hadiah dari majikan. Hadiahnya besar sekali kalau saya bisa membunuh namanya Arjuna. Kebetulan Pak udah ada di depan. Nah, itu kumaha? Pokoknya yang namanya Arjuna saya akan bakar sekarang. Wah, bahaya Kang. Musuh itu musuh. Di pihak Kurawa, aing mah Kurawa bukan, Pandawa bukan. Cuman aja. Yang penting saya akan membunuh Arjuna. Yang bukan-bukan. Kronologisnya gimana? Pokoknya tidak tahu, yang penting Arjuna harus kubunuh sekarang. Wah, cuma kokoh kan. Lawan kayaknya. Wah, kurang ajar. Lawan kayaknya. Emangnya lu mau melawan orang kecil seperti begini? Kecil cabai rawit. Ya betul. Orang-orang peceklek. Benar. Ya, tega lara, tega pati, dor. Sia, yang aing. Wah. Nah, halumpat lawan ku sering heula kanya. Lain tinggal kajaretkeun ka Akang. Ya. Tau ngaruksak nu di tukang dek milu perang maka itu ka tengah Kurusetra. Wah, nu penting maneh naonana Arjuna maneh. Kuring adina. Oh iya nakula teh. Iya. Aduh, bagja aing poe ieu disebut nakula. Bagus. Nyangap Gusti Nakula. Nakula sadesa. Ah, ceung balik ngomong teh. Sadewa di mana-mana ge luar dina teh tekon teh. Maka nakula sadesa segala. Tong sok kitu ah. Ngaruksak kasenian sorangan teh. Oh. Bisa dipegang. Sok sia. Naon? Mana ka dieu keun Arjunana? Tah, adina heula lanan piheulan ku selain gua. Sia. Kurang ajar. Oh, kadek Kang Arjuna sah. Nu penting mah aing boga hadiah maehan Arjuna. Utama talagas. Marukana heuh murnya Arjuna itu mah cepot. Arjuna. Loh, dianggap teuing atuh. Sia. Nepi ka kitu. Arjuna mah kasep. Kasep. Jigana eta mah keur peperongan. Kakek kurang uang manis. Ya, keur nyamar. Saha eta Arjuna nu bieu? Tobat. Eta mah pawonganana ngaranna cepot. Tidak. Tidak percaya. Arjuna meuni keukeuh kitu. Lain kekeun bae lawanan. Wah, ya Hey, Bicara. Wah, teu bau. wih dek macok, dek macok. Ya, dek nyiku. Sia baru kada teu pageuh. Ya, dek nyiku deui. Dua kalian. Sok sia. Mau kabur. Kirain tak dikejar sama gua. Sok. Ya, mau lari lagi. Wah, sia. Marukana mau diudag gue Urukanana teh. Deh, balik deui. Aduh, genah euy. Genah geluceng maneh mau balik deui. Bageurnya, marukana sugan teh diudag baru balik deui. Oh, itu teh. Aduh, enak euy. Ada enak kan? Enak. Gelut dengan Duel dengan kamu mah enak. Kalau kabur kok kembali lagi. Iya, gerak coba lihat. eta gede ngacentul. Dan sudah sampai ke sini kikicuan. Ya, gerak tinggali gerak. Eta tidak Anjing kamu. kamu. Gerak lihat gerak. Eta kaget wae. Nah, dari situ kembali lagi coba lihat. Ya, cek aing oge kabur.
sia teh? Hah? Urang mana kala nyawa Arjuna teh urang mana? Teu ngabejakeun euy. Buatan rahasia anak Ya. Awas kan. Hah? Awas biceuna. Cicing rek dipikeun. Da berat atuh dipakai. Mecak tanaga aing. Sarua aja mah kulisung atuh. 1 2 3 1 2 3 1 2 Da teu beunang diceuk. Cilaka. Cilaka ku pamora sorangan. Nyaho beurang. Ye, kunaon sia? Tolong buru-buru katinihan. Sok tulungan. Tulungan atuh. Nah, cicit. Lain nyumbang sana ieu. Sarua aja mah. Sok. tarik tenaga anak Sinan awi euy. Ada cabut pagar atuh kayaknya. Iya, iya. jangan halus Sok. Tidak nyoba euy. Tidak sok. Oh. Di mana ku dewek disengkat cerita si lain kudu gawat ke gurinya. Buru. Jadi oh. Ya. jom Sok buru cangkeun aing. Buru. Udah. Oh, udah. Sudah. Kesini. Kirain ke sana. Sok. Nah, asyik itu ketinihan diri. Soalnya gue nggak tahu gitu Ada. loh. Naon Pak? Dunungan parantos kaansikan Wahyu Cakraningrat. Iraha. Iya. Tamu sia dibawa babarengan jeung aing tiba heula teh nepi ka teu katurutan eta. Tong sok kitu Pak. Anu penting mah da hirup mah ngarojong dunungan dek kitu dek ieu ge urang mah Ya. tingali cahayana benten ayeuna mah. Ya benten da minang abdas. Heeh, tak kitu deuleu. Hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya. Jengnya benten main apa itu Pak? Cahayaan maka seberot lampu. Jeung nepuguh we atuh da cahayaan sote da kasebrot lampu. Tulungan. Wah, ulan. Aya soanten istri tuh geuning lulumpatan ka dieu. Aya. Pindah. Hei. Wah, Pak. Wah, IE. Dia bapak manempon nu geulis teh muni reng hapranyuk. Sia. Nah, bapak teu palai kitu kan nu geulis, teu hararayang teuing aing mah deuleu. Ya. Di Pulau Women tuh. Teu normal teh kolot kitu nya. Hei muni heuri teh rada kadep kitu. Kepegelek-gelek. Laras wa naon istri sumuhun nya awewe lho aya awewe ka dieu sampurasun kaula nun uluh ujang anyir uluh
naon Nepi ka nepi kaki cu awewe aduh dulu itu perbah kelekna rambut panjang lain panjang atau panjang rambut panjang nu ngarumbai disangke panangan keket lalaunan ngarayap nah ini Ramona diutek nah kabina-bina teuing jelema aya panggih nu kitu teh mun ginyi lain ginyi sing jelek mun teh coner sama lampas nah naon boga sisir teu keur naon mun nya buuk tilu lamar rek disisiran masih mun jocok ada si aples mah ka ditu ka dieu teh sisir we ngaplek anu jabrik tara barang bawa si saples na aya tilu dina sakutu sisir teh sing goreng keur nyisiran domba hapunten kaula nun satria naon nyai saha sareng ti mana anu mawi ngaran kaula teh Cakrawati Dupi Salira ngaran kaula Abimanyu leres Dupi eta ieu ulan kengeng newak neme teh nya kengeng ngabantu tina sayangna karek megar teh pinguin kasaha teh sia ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon pinguin kaping tilu teh aya beuh kapinguin sareng di kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon pang-pangna kapingpinan cig atuh nyangan acara Dewi Cakrawati laras kaula nu Dupi eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar Dupi itu anu pengker kaula nun Jirimi Thomas Lain Jerami Thomas Jerami buruk meureun Cidola tanyakeun euy HP-na nomor sabaraha kitu naon atuh dinya heuh sugana atuh merekna teh Nok Garut guys saya serius teh teh Nokia tong sok kitu sia ngomong teh mana karep we amuing ngenakeun neng abdi dawala nuhun kaula nun bade ka mana ieu teh lulumpatan anu mawi kaula teh diudag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung aya nu bade ngaroga hala kaula teh diudag-udag jami uluh kitu kaula nun atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka palih ditu kaula nun ka lemur palih ditu lebakeun gunung ieu urang kampung ning tanyakeun ulah RT sabaraha RW sabaraha kitu alah caket sareng Kang Sarman nah sia teh paling mana Wakardi alah caket sareng dokter hewan alah saha Mantri Baran lain dokter atau mantri teu meureun caket sareng Pak Ayub kitu kaula nun tuning awewe na kabelah dia dah wahyuna turuna kabelah dia bieu ta eta kaula nun tulungan ka itu mengker nyai nyumput po
cepot lan bawa nyumput sareng abdi ulah neng sareng abah kade sareng abah Kade. Ngape hayam kaheulang kadinya mah deuleu anak kakolot timuruan di hadapan urang mung teh tukangeun mah deuleu wo bapak aing ngopepang leungeun jeung geuning naon pingpangna curug ka hareup jeceng deh Ngarti atuh. baru kana cingarti atuh jelingnya Naon ramo ka tukang lima. ai abi manyu ieu teh aduh geuning ieu teh eyang semahaturan rawuh eyang hang nuhun kasep nuhun bagja sareng saha loba eyang teh ngudang-ngudang awewe ongko saelap tuh ngudang-ngudang cahaya ongko sugan jeung sugan abi manyu naon eyang kasep aswatama ulah kada semahaturan rawuh syun semahaturan rawuh sugan teh jelema dinya cing asep abi manyu anu kasep anu bageur naon eyang lamun ini tinitan ulah mawa jelema eta sok apes geuning aya abi manyu Haji Sidi anu mati siang dengan aya kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh ya bu sepuh ka aing bejana sia apa dina zaman Ramayana kantenan oh kalau sia aing teh apa teuing da eueuh anu nu hadekeun ku manehna mah eueuh da wala dek kata ngomong hareupeun manehna mah bari naga atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok pipasehaeun kasep ulah nu keur naon dia wayah dalem teh pamilon ti Madukara ti Amarta pamilon leres ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat kumaha aya hasilna nguningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka kakolot gitu Pak Haji ini mah cece geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apal eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya eta Mandrakomara wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut teuing bikeun anu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kahancikan Wahyu lintang ti Mandrakomara
kudu ngelehan maneh sabab itu mandra komara ayeuna keur ceuring ngabanginging lamun teh mah ayeuna eta wahyu teu dibikeun dina harti eta budak bakal lara jeung tungara malahan bakal kagegeloan loh kituna kasih hidup majal nu sabar tur tawakal eta wahyu bikeun ka tuang neraka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak bikeun ka tuang neraka jeung deui barina eta wahyu teh geus ngansik ka mantra komara ha wayahna bikeun deui warkeunana ieu wahyu cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loroning tunggal kedah kumaha sieun babari kumaha ai wahyu cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup ya kanu hirup mungkin kanu paeh mah paling bilatung tah geuning ngarti carana wayahna eta wahyu supaya ngencar tina wujud hidup teh kudu ngalewatan heula paeh sakedeung cing inget kana ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirupkeun deui jadinya mawana teh nu awam mah yeuy tah agama katarima kudu awam jilaka we geuleuh ka batur ngewa ka batur keur kepentingan diri pribadina mamawa ayat geus ayat pangeran dipake kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy bahaya seseueur teh kumaha kira-kirana ampun ya kok ieu mah rek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila asal geus kaluar kumaha cepot ieu teh eyang tong sok kitu punten atuh gan gan aula manggadala sadap punten gulat kayak itu naon nek pipilueun sia teh sanes bade pipilueun abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keuneu abdi mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinu bakal ditaplokeun kana beungeut salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh eyangna deuleu eyang sah ya suata masa kedeung deui di istrena jadi pejabat di negara astina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni. Ampun. Panuhune kulan. Upami salira bade nyanak wahyu cakraningrat anu parantos ngansik ka bajung meraga sukma ieu ka dunungan simkuring sami sareng bade maehan dunungan simkuring. Ta simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku dunungan abdi kuramana omat cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab. Ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu.
bogan abdi parantos nuda kasanggupan jadi sahabat anu ngaganggu kau ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula Aswatama nang tanggelut Aswatama nang tanggelut can apaleun anak aing Aswatama terang tuang putra mah Aswatama anu kapungkurna mah geuningan nyusut leho teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh keneh bilang aing kitu ulah panuhunna ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo Ayo Pak Ijo, kopi ijo daun rambutan ojo warkop nah emang kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh anjeun salaku panita sumeh anjeun salaku pejabat nagara astina teu bisa ieu diamarta mah adil teh keur sararea salira ngahina kasih kuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara ta ieu teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak ting aya mah da abdi sareng dorna salira ulah camplak so teh ade abong kena letah tutulangan bibir teh dijeding nya wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta mah bener kaing sia mah goblok entong maka jeung diantar asuh tewak-tewak kurang ngajar sia iya ngan beda reng-rengan itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur iya ieu mah kukutan Pak Haji Apo ieu mah kukutan Hoan ti holis iya prung tanya tega lara tega pati tega sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus sabariji tinggal hiji dihuntu gininya mah can munglakan ieu mah geus punglak kabeh prung sia lah udang sia udang masa dewek teh reng-rengan eleh atuh ai dek ke kelas C atuh manehna mah kelas A kurang ajar binatang bajang ayo teuing ngadukeunana we moal teh sijang mamat eta mah di kelasnya teu naik-naik gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh ayeuna mangsana bakal dituga jang maneh budak euy nu matak ulah ka mana karep oge sia teh hirup teh tiba heula sia teh pika geuleuheun kabina-bina teuing sia teh pika geuleuheun lu kacolok euy udang sia
Wenang Pikageleun pisan sia hirup teh. Kumalungkung gede hulu bangsat ya ti aing buruhna. Sing beak hakan ku sia tah. Top. Goblok naon sia teh? Goblok sia. Sugan teh si cepot dulur aing euy. Salah sasaran. Goblok teh. Hayu tegerakeun sia kategan pae. Tegerakeun kategan pae. Tegang pati ilang dunya. Ya warga gunawi ayu papatan patah peraya jang bulan 14. Teu geuneuk abdi teh meuleuh Balungbang Timur Jalan Gede Sajapuan. Ya, bener. Nuhun, heug syukur. Ayeuna keneh bakal ditugas jaga. Sapraptane pun Raden Gatot Kaca tumindak dateng ngarsa. Wes sapuluh. Wah. Kumaha sih abdi teh? Abdi dina waktu saeuna bade dipaehan. Antep. Abdi bade dipaehan. Alatan abdi melaan anu jadi dunungan. Abdi teh dunungan anu sakitu lemahna sasatna lugay tapak. Abdi teh sakuat tenaga pikeun mertahankeun dunungan abdi. Ayeuna abdi bade dipaehan. Tuluy. Bade dipaehan. Pilileuyan ka sadayana. Sapunyere pegat simpai paturai patepung deui. Abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh dikepung wakul buaya mangap. Taku kitunya ayeuna mah parantos kasaksi. Yen abdi teh bebela teh ancur-ancuran. Bebeakan mudah-mudahan. Ieu kasayan abdi teh. Yen kasayan abdi teh saperkawis, 2 perkawis, 3 perkawis. Saperkarana. Saperkawisna. Da abdi teh iraha tu bade dipaehanana. Tah kitu punten we. Bilih kirang nyugemakeun. Tina sagala rupiah kalepatan ageng semonten alit. Muga-muga juragan anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek dipaehan teh. Da abdi ge apa? Pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan. Ai sugan teh teu apa? Ah, nama kajeng teh terang. Lain. Geus katipu deui wah. Aduh ampun. Di mana Syekh Banyu? Malih di ulah. Bubar Kurawa kabeh pantingan wae ieu. Tang tos. Da abdi ge sing ninggal ku juru panon telah lompatan daek teh daek cenah ieu. Aya Garuda ti luhur. Aya juragan Amon. Anom. Kaula nun sadaya-daya kaula teh parantos salamet tina ancaman mara bahaya. Leres. Di Malang. Ayeuna mah sajang ngiring we kaula teh kasalira gade anut kaula nu. Atuh
Nuhun pisan upami salira kersa ku kaula dijieun panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu parantos maneh dina sanes jodona atuh sawius kaula teh sanos jadi tukang sasapu ge bade ngiring kaula nun Nyai panuhune ulah bade ngaganggu kaula teh masih kene seueur anu kedah direngsekeun dina perjuangan ieu panuhun gelis eta mah kadar jodoh engke kapayun upami diparengkeun ku kagungan kedah patepung tangtosna oge bakal ngajodoh nanging ulah maksa ti ayeuna sagala rupi oge kedah ngiring kana pelaturan anu parantos ditangtoskeun hapunten we tada teuing kaula kenging bebenu sepuh di piwarang milarian atanapi napaan ieu wahyu cakraningrat der ngabantun wanoja kake ngahinarkeun eta panuhunne cing sabar ngantosan upami urang kedah jadi jodoh aduh ampun teuing Gusti jadi salira tetap kaula nun wayahna we mulih Nyai da moal patos-patos angkat-angkatan kaleuweung nyalira upami teu aya maksad sareng tujuanana teu kedah dijajab-jajab mangawe gera mulih cing percanten kana murah asih nu kagungan mulih lamun seug ningang kasih cepot moal aja gapruk le heeh kitu kaula nun leres aduh bagja teuing panutan kalbu bebene pamepes hate parantos ngancik ngajadi hiji sareng salira Abimanyu kaula bade ngantos salira bade ngancik di hiji wanoja di nagara Wirata hapunten we diantos dina waktosna percanten geuning ieu teh sanes putri samanea wa numawi eta teh sagala rupi ge kedah jeung cocobi aduh kaula nu geuning wangsu kararompok teh aya nu ngaku pada ngiring we karomongan ieu manawi ulah goreng patut Hey my brother everybody come here let's go come on kemari kesini tadi aji ngartieun beurnya euy hanas aing Inggris sana aing aduh ngah sok aya nanya nyangakeun si mah pangabaktos Gusti diterima lan diterima maksudnya waduh eta sakitu make sound system Oh, sakitu mah beradagan. diterima Geus kari dieu. diterima lan aduh Kari dieu geus. diterima kalakah ungut-ungutan tanya ke kene mah naon cenah astagfirullahaladzim sing toongkeun aya nya diterima belegong Geus kari dieu. nu leres naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun Lain naon. bapak maneh maot anjing Kumaha kadengena sih. lain bapak aing maot belegong diterima bu iraha maotna aduh jadi ganti dibere nyaho jeung tatangga gitu Ini teh beja-beja mau teh. eueuh nu modar aji hayakeun SMS lan eueuh nu modar aji Eueuh. lan
Para warti. Nu modar Haji. Nu modar Haji. Haji nu modar. Oh, tos 2 minggu. Aduh. lain budak nanyaan cenah. Geus tong dicengcerikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Masih awe Haji. Tah kitu amin gitu. Beki parah. Para Haji, para. Kunaon teu namang heula maotna? Eueuh nu modar. Eueuh nu modar. Oh, liper. Aduh. Eueuh nu mau. Eueuh nu modar aja. Atuna sanes ka abdi kapungkur nuju jumeneng kene. Dair penyakit liper mah gampang. Enteng bari Enteng pisan penyakit liper mah uhahanyiran. Nyaho aing oge ngadeueur nu liper Uhahanyiran. kode belut. Nyaho. Ih, belut. Harmis. Tah anu langkung sae mah cenah kututut. Kutut. Aing ge nyaho aji ngadeueur nu modar. Muhun kututut. Eueuh nu liper aji. Is tutut. Heueuh nyaho aji eueuh nu liper. Ih, tutut. Di pasian terang tutut teh. Eueuh nu liper. Astagfirullahaladzim. Atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna. Kadahna liper teh kututut der kutai ucing. Sami we sareng ngaracun ka tuang rama. Allahu Akbar. Gara kutai hansip teh buku. Masih we aji lieur aing ah. Ban gagantung maneh. Tak kitu atuh sakedahna. Si aji gagantung maneh sakedahna. Tuh, celek di hareupan aing nu ti heula. Teuing pikiranna kumaha. Di tukang diukna. Tukang. Di tukang diukna. Toel begitu. Di tukang diukna. Naon? Di tukang diukna. Karang tukang Kututut. Kana tutut deui. Di tukang diukna. Hei. Naon? Di tukang diukna. Dituk astagfirullahaladzim. Kututut. Hei. Naon sih? Maneh teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Itu teu ngomong cina aing. Di tukang diukna blegog. Mung aing merek di tukang diukna percaya ge kitu teh. Pati tadi ge kitu teh. Tetap merdeka. Tong menang dijajah deui. Goda sia teh papatong. Cere dina irung aing. Kumaha deuleuan. Bina-bina teh kain teh kawas kasasama. Puas. Kabina-bina teh sia teh Puas. kawas lain ka kolot. Kabina-bina teh sia teh kain teh nepi ka itu. Puas. Kabina-bina teh aduh. Kabina-bina geus anjing. Puas ya. Aduh, nulak cangkeng welin. Meni kawas pamong praja nulak cangkeng. Aduh. Naon sih teh? Naon? Dengan ponok neungeut teu. Naon saudara? Naon nolo. Naon? Aduh. Wah, Naon sih teh? Alah. rasa. Naon? Aduh. Geuning aya Gusti. Sam, ari geus am. Sugan teh kapiting.
Dunungan disangka kepiting. Dunungan disangka kepiting. Hei. Hei. Hare-hare we sia teh. Hei. 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 Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kepiting. Tutut. Anjing kena tutut teuy. Aya pikir saha naon Gusti? Hah? Aya naon? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. Ke maksud teh geus nyalse. Nah, dayana ge terima. Daguan. Geus rine. Pesan siapa napi tos ka dieu? Aduh, burukan Cina. burukan ganti-ganti manehna meureun. Enda hayang miluan Hayang miluan. miluan. Baru kan arek dibawaan padahal moal Gusti ge. Iya. Ada hayang miluan. Cek Gusti oge nya. Wayang. Hayang miluan ngenlang eueuh. Si itu mah bisa ngelawan Gusti ge. Iya. Mami ambil kasetnya. Henteu. Jadi hate ting tung tang ting ting. Abang lain grup main. Abang lain sok. Kadang-kadang ngobrol we aing mah diaranan teh. Komodo da saya teh mah terang ngadukung aing. Biasa ben sok nunggu. Maka tengah teras nang dagong pepengongan gerhaya di darat tangan gertono gertarisat boga Ngariweukeun ari si eta. Waktu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing aya. Allah. Ye. Aduh itu segala ditubruk. Sing topi nakal luhur. Bina-bina teuing naon sia teh? Wow gede. Macam mana pula nak kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirawa. Ye mana emang ngomong teh kitu euy. Samo si dari nurat jawaban. Meni babuladagan jeung ngeungap ngadengene gaing. Urang mana maneh? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Urang Sumatera Utara. Gas lila ayah di Suna. Hah? Gas lila ayah di Suna. Apa itu lila? Sekodo kenapa lu? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta Manila beleguk atuh. Eta mah Oh, can ngartieun meureunna. Asli 2 bulan. Sudah lama ada di Suna. Hah? Sudah lama ada di Suna. Ya kinten-kinten tilu sasi abi ada Sunda bah. Curik teh sia. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda biasa. Nah, naon gitu? Cina sia teh urang Batak. Ai heueuh ya. Pangi Jalan di Batak aing mah. di mana? Ci Anil. Ciada. Di legete. Kumaha ieu teh Gusti? Wayahna. Ayeuna urang nyieun aktif lamun si Idrapak kekeh petekeh ayeuna teu daek dibawa disabrokeun ka gunungan urang nyata kalabeka. Kabeh urang kampung ahli sakra. Jelema-jelema anu aya di ahli sakra, beakeun kabeh. Akan kabeh kemana? Ya. Beres Gusti tos lapar abdi ieu. Halo hoyong nedak ieu teh tos lapar. Si Idrapa teu wani urang pencit harita. Sae baga-baga. Sabab gunungan urang diwari kalaparan nyata hayang ngadahar tutut. Upami tiasa eta tutut teh dipais. Dipai. Kade ngalana teh nya biasa disair. Omat ulah dikepung eta tutut. Lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungguan ku tutut. Luar biasa eta tutut teh. Anjingna jadi riweuh ieu ngomong teh. Yang ada ngetutut, yang ada ngejelema. Aduh, ai. Gusti, Naon? tingali ai jelema ka dieu cangkung gede. Aya jami.
Ya. Eta utusanana Geningan aya jelema jangkung badang. Jega-jega nu nganah keur kaula dihakan ayeuna. mabok mangih korowong. Nugar cadas mangih emas. Kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunnan. Itu utusan ti si Ijrapa. Kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu. Urang hakan cepot. Bae mangga. Aduh, ara rinit borek kana tutut ye. Wah, ngilu kana tutut mai. Namane teh ini? Nama sieun abdi mah abdi menjamin manis. Majar kita manis. Manis nanahaun saya teh beungeut sakitu jiga jahe menang mekrek. Alus kena jahe menang mekrek Gusti ya. Heuh wayan. Datang neratang teman. Datang neratang teman. Eueuh mangkulengan ran. Lenera. Wah, Tidak mau anjing gede. Alang. ya. Ajak kaget anjen manusia. Wah, buat kareueut atuh. Nah, jelema teh ngageremna turunan Bang Bara gitu. Bisa jadi. Orang gerem. Ajak kaget hei, denawa. Anjir eta sora. Sora. Wajah kaget denawa. Wow. Wow. Ai sia nanaonan. Itu sorana gede resep. Resep teh. Sa ngaramane. Anjir eta sora. Oh, apa ngaranna? Pemudalang memangsamu. Kaula ngaran kala nyungir. Nyungir. Bener, ari anjeun. Ngaran kaula Bratasena. Hah? Bratasena. Apa? Buat sih nak. Wow. Nah, aing teh kahareup aing silakan. Baik kumana. Mencarekan gunungan aing kahareup. Kumana. Saya yakin tingali guntu na geuning parangekeng gitu aing. Kuatau. Pada laur teuing euy. Akan aku nasib Kang. Nasibna aing. Percaya. Juragan Bima mah. Oh hey. Anjir Gusti. Naon teh? Aya tomat. Curi nyebut tomat ka aing. Wah cekakang teh. Alah beres Gusti teh kadang ngelalap aya tomatna. Aduh. Dan Wajah. Bot. Ieu mudah-mudahan balad-baladna kalapaka teh. Gigi. Bisa jadi tuh. Alah aya kacang panjang. Muat cekakang tuh teh. Di kana eta keluarga sayuratnya. Buat kacang panjang kawing. Keluarga. Oh, masih mau kacang panjang kaing tomat. Kajuragan bimanya buat teh katujan. Keluarga lobak terus kan. Ari rek tiuk teh. Sugan teh wah gawir. Ini mah cilaka. Katanya gawir. Sedangkan gawir teh jero. Aya gawir. Aonan bener. Aisyah ngomong jadi gitu. Kunaon? Nah akan kepiluan gitu gening. Dan jadi yang kieu. Ih, gara nih gua gitu atuh. Kurang cimucang teh. Gunungan kebawakeun. Ayo nu Ngaran anjeun. Bratasena. Ingin. Ari eta nu tukang. Tapi kan.
Tanyangaran. Peri. Yang peri bengetak itu. Cepot ngaran kuring mah. Hah? Cepot. Epot. Anu tukang? Abdi Dawala. Sa? Dawala. Dawala. Naon dah tuh? Dawala. Mending goreng anjing ngerendah dawala. Kuring siapa dulu teuing. Dakan bae tuh nah. Da kitu ge meunang ngabubur bodas. Nah, paling isi emang ngabubur usutan. Ini yang ngaran dawala. Si Joring. Lain pikagaleun. Mae lah ngaran kuring. Wah goreng, banyak anjing ngaran dawala. Patur mah Peri, Anton, Anto Teni. Paling goreng ujung. Dodi, Dadi. Naon dia? Dawala. Si Joring. Pengen sang Saruli teuing na ngaran aing. Di dawala bakeun euy. Naon anjing ngaran dawala? Dawala. Gane sia teh. Situ ngaran dawala. Atuh kan bae. Goreng ngaran dawala. Dawala. Ih, sia teh. lain ku Abina teuing. ku cetihan jelemanya. Naon di akang? Naon? Pikir-pikir ngaran jian Dawala. Kang Pepe luan atuh jadi. Kang Pepe pemberian musuh. Heeh, pemberian mah musuh ngahina atuh lacek-lacek teuing mah ulah. Anjeun di mana? Aing saking kampung ahli cakra. Hah? Saking kampung ahli cakra. Wah, oh. Ya. Ahli cakra. Gigi. Rek mana anjeun? Aing rek mangihan anu ngaran kalapaka mana? Aing geuningan nyeun nanyakeun kalapaka. Gigi. Lamun mana apa kalapaka teh dunungan kaula. Nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisih sia kadunungan kaula. Anjeun Brakasena dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek recak-recak dihakan ku aing. Wayahna anjeun geura serah pongpokan Brakasena. Serah pongkok asa susah sisi kadunungan aing bangsa. Hah? Di mana dunungan sia? Wah. Dek naon? Aing hayang pangi. Dek naon? Aing hayang pangi sabab aing nganterkeun dua padati sekayo. Dosang tuh. Keur naon? Aing wawake ti si Jaba. Ya. Ulah dibikeun ieu mah kadunungan urang-urang hakan besar ya. Beres Gusti kan abdi mah mungangkan itu nu belah tukangna. Makan bersama. Ya. Nah, Si teh pangaranna dawala. Yo. Ieu ngaran dawala. Aing kepas-kepas teh gakang teh jelema. namun aya masalah aing gelut moal jeung sasaha jeung si itu aing Lagaji jelina. gaplok paing si utang ratuman. Ratasena. Ai. Ye, aula bawahanana wawakina. Saat sana dipikir kadunungan urang mana sanguna. Oh iya, anjeun antek-antekna. Bener. Ang pati bala pati utang urang deuk bae bilang. Wayahna sia dipaehana ku aing. Kurang aja, pinulaga jeung aing pisan. Bodoh. Tewak kang aja. Naon ah? Tuh, bagian sia. Sok. Aing mah teh rada yang ting mah karoo. Fake lamun sia bogoh mah. Wah, aing mah karoo. Kena cium gitu. Gara-gara pujian itu. Awal kerok. Wah, mah karoo teh pujian mun geuna bejan aing. Pulang kerok. Datang adi ketemu. Panicet kayaknya lak-lakanan. Tewak kang. Sah, suruh barengaran teh. Cik lu bener na. Lamun teu ngabejakeun tunu. Nah, usaha. Sah, nu barengaran teh.
Nunoy Mang Dawala. Ay kasihan mana gede itu teh. Abdi mahoroy. Saha siya nung ngaran teh? Mang Dawala mo mani gede ambak. Oh, Ano yang memasukin hatinya. menit sabar. Tapi mahoroy Mang Dawala. Iya manami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. Sieun Saya teh Dawala teh. Aduh Mang Dawala meni ganteng. Tang sakali kandenya. Oh Mang Dawala ada abdi mahoroy. banyol. Nya. Ampunten Mang Dawalanya. Sami-sami. Sok Mangga tuh Mang Dawala. Mangga. Sampurasun. Rampes. sopan tapi Mang Dawala. Suka tetos tebih Mang Dawala. Mang Dawala. No anjing Mang Dawala. Asla. Wayah nawe cepot. Dawala. Kulaan, kumaha. Kumaha ulat. Maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah. Sok newo-newo kamari ge. Ngagokan. Ai kaula rek diteungel musuh, kakara nyalukan ka kaula teu puguh kaula ka teungel. Aduh, apun teh basa kamari teh ya. Iya. Nuhun ah. Nya, Ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah. abeh katinggali kudunungan. Abeh katinggali kudunungan sumanget. Tapi ku anu mah oleh bejakeun deui era. Oh, teteh ulah, teteh pengecut jiwa kitu teh. Nu jagjag nu nyawa pakarang wani mah ka hareup. Ye, da uprana na mah. Sakitu ge ngabantu. Ieu mah aya geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu Anu laleupas teh ngeuna. ye jualeun. Di kilo kemudian apa? Masa depan tingali cerah teh euy. Ulah lain kakapikeun. Ulah aya lain ka kapicieun urang teh teh sugane boga tanah nyeun museum. Tuh, Benar. Kan baik. Tongahina sia ka monyet. Pecakan we kumaneh. Jelema mah di PHP-an semen deuleu. Sok dicengcangkeun tapi monyet patara. Can aya hiji kajadian monyet beuki semen. Oh, jujur monyet. Jujur deuleu. anu mata kemang ngabangun teh ditah monyet. Nitah monyet, can aya hiji kajadian monyet beuki aspal. Eueuh. Aduh, Benar dah Kang. Tak kitu bejakeun ka bapa maneh. nuhun. Doakeun Gusti Rama bade majeng ka Medan Danaraga. Percanten ulan. Salah mau pahili jeung bener. Ta eta. Nya. Nah, da kaos ge tara pahili jeung kolor. Teuing ah. Aing mau ngajawab begini juga. Tak kitu. Awas, priat da jeung hati-hati. Kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ayeuna. Sae. Siap. Lain mending sakolepan Akang. Urukan teh ajakin. Ketemu Mamun ka pareumpeunan teh. hebat anoman belesat teh. Juga helikopter eta. Lamun aka bisa ngapung dek naon. Dah geunahna ka bina-bina cu. Ah, make genah segala. Lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar. Naon patulah patalinan bisa ngapung. Pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya. Doh, bagaimana kayanya? Bagaimana? Jadi ke pasar teh moamaan duit dek mah. Mau karung. Mawa karunge belenyeng ka luhur. Aya nu dagang buah ti handap. Sorot. Blus belenyeng deui ka itu. Pek pikir. Pasti dewek akan jadi orang buburingkalan. Dina rezeki mah. Jadi orang beberahil. Kita ngomong nepi ka dicampur aduk gitu. Ya, nu penting gua dek komunikatif heuh. Benar. Pak, yang genaon dinya? Ih, dewek mah keur ngadoa, mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar. Oh, ngadoa. Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya Pak. Jang heuh. Betul sekali. Ya, bisi aya tah urang latihan heula nyong ah. Oh, latihan kayaknya. Ngajak-jagkeun atuh. Ngajak-jagkeun tuur. Oke. Silakan. Yang Kang. kesenian tradisi itu banyak. Oh, seueur.
banyak. Di Jawa Barat ya ada calung, Calung, ada reog, degung, cianyuran, sayuran. pencak Pancasila teh Kang lumayan. wah ulah lalawara Seni bela diri atuh eta. dari pencak mah komo tambah bela diri ongko olahraga ongko tuh senina aya Aya nya da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh tur teh ngalepas la ilaha illallah kamari aki-aki bakal. keur cicing dina kuta Ai kitu. ngadenget tarompet teretet jepepeng teh Naon Kang? heuh Naon aja pepeng teh. ngaleper Antara geus ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok jauh-jauh. si orang salatri meureun Salatri ka pepeng. Cingah. tak kitu euy Oh sae Kang. nah Urang lestarikeun deui. urang lestarikeun ieu TPI kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita Seni tradisional. seni tradisional heh Betul. cek aing oge Akan menggali seni-seni yang sudah tilam. memperkenalkan seni tarompet Tarompet seni. pencasilat Betul. wayang golek ya ingat Cing ka jayur. prung kayak padingdung weh Tuh. Bereset. Allah. Beres. sing mental lagu polos tomo Polos tomo Kang. yur polos tomo yur sangakeun ka orang Jawa Barat Banten Banten. Betul. Laras sangakeun kayaknya. Ulang Jawa Barat. ka urang-urang Sunda nu di Jawa Tengah nu di Jawa Timur Di Jakarta. nu di Jakarta Di Bengkulu. anu di Bengkulu Kalimantan. anu nuju transmigrasi di Kalimantan Betul. anu wah di mana-mana sete TPI wayang golek Wayang golek. anu di Jelekong alah anu di Cimuncang teu kantun Anu di Jono. aduh nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh Iya. Wilujeng. sabab urang Cimuncang mah osok ngadengikeun wae nyaeta wayang logek hayang jagong sok nya Salayong. Daun teh. can gogoleran mah can puas ya ka aing teh Dan nge. nyiksa teh nemen-nemen teuing jidik nyaho aing gegeran dewek mah tong boro mah kejaga deket tarompet aya telakson di jalan giga keur tibra teh keur kieu da kursi teh jeung si cangkir Ai teh. jo tidid jo kitu rasaan teh tarompet Yo.
Wah. Salah, goblok. Iya tadi TPI. Iya tadi TPI didengar sama pemirsa Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Jangan macem-macem, banyak orang-orang seniman yang tahu. Soraan aing mah. Syarika ya kemang laja kemang bonteng di astana. Gandrung. Bodoh. Paksakeun wae. Siap. Eta bagus. Ya. Weh. Pugu da yang telang layangan kabur. Hei, musik, kita berlatih. Musik. Wah.
Sakit itu kesadaran para pemirsa di sana. Ngupak si muat ka batur kakuan nu teu sameme ngupak pitutur pariksa badan sakujur Pak Usman badan kedah nyata tercatur ku baturku ku baturku nutenya kasalila laku lampah mata era hirup maju kana laras siga mulia mung sangsara siga mulia mung sangsara. Toya meja saking prawing wang tinalangan ya ampil adik irine sekarepin muji sekarepin muji nyebar kastore gae
Anoman miwah Prabu Sugriwa oge sedanten wala dia balad semakta balad tamtama ketek Tuh. Iya, para senopati ti nagara Kiskenda Guha Kiskenda Leres. piantawisna Anggada Anila Anala Iya ge. Bima Muka Kalayan Winata Tekantun Danurdara Wajur ke semua bakdoy guji. ya diterima. Harjo. Kuring tinu mahagung dedi. Muji syukur kayang widi.